Nanya salaki aing ti tadi terbalik goblok tetah urang tangan heula gerak. Ninggal caroge abi teu? Saha? Mang Kismoy. Mang Kismoy. Tadi teh ninggal teh ngalewat ka dieu nya duy. Mau hayam. Jika nama ngadu hayam. Itu tuh ngadu hayam tuh. Nah di dia ngadu hayam. Tukang Urang teang gerak. bubur kan itu. Ngadu hayam. Aduh ayo jaluk ada jaluk. Aduh aduh mana sia. Ku aing diadukeun dijual ya gitu. Ngalah. Mane lamun dijual kudu jadi duit ya. Sob mane geus juara ya. Jadi tukang hayam jadi ieu. Hayam ku aing kira jual gitu. Kos. Sia nama aing segabak duit yang nyandung lah aing jual hayam. Baik mana dijual. Kudu ridho mana ya. Nama di cara mending jual hayam daripada buat biar kartu dia nggak boga duit aing. Alah. Mana ya euy? Cicing mana cicing orang jual ku aing. Orang mandian heula manehna ganteng. Ku aing mandian heula. Sia. Mandian heula ku aing nya. Ganteng teh. Tuh. Di mandian heula ku aing. Kasep. Kalau jago mandian. Kontrol heula kebon sugan aya Allah. Sugane Allah kayak panenon. Hoi, keur naon sih ya? Manian ayam ku aing dijual ya, ayam kira ganteng. Ya ade ieu. Goblok. Anjir. Fotok sia gotet ngalit gagah ieu. Geus keur aing atuh. Keur aing ya dijual aing yang nyandung. Goblok. Penta aku aing mana loba. Wah, penta kumaha? Loba ge itu mah. Leungit sia. Lu jangan adukeun biar menang tuh. Juara air dijual kan. Leungit. Leungit. Mula tuh bola leungit. Dijual pokoknya mah ieu mah. Si jago. Lah si ari ka mana? Aing aya ka dieu. Aing ngontrol kebon. Oh, kamu eta di dinya. Sugan aya panenkeun. Oh, sok itu kontrol kebon bisi ieu sia. Urang ka kebon heula. Sok. Aing mah eta di kursi ayam dijual. Jual, hampir kena lah ayam lah. Gimana ya? Ku aing sok dijual. Si Jalu ganteng. Masuk, sia. Cicing dinya. Om mau pergi dulu. Tah aya panenkeun ya. Eker naon mana mit? Strawberry. Kebon urang. Mau ka dia? Eker naon tah? Iya, panen nya. Panen ieu nya tah teh kamari ge aya nu pesen. Nyata cing teh ieu aya nu butuheun saha? Mang Kimin. Oh. Heeh. Urang sarua. Sawa urang itu kebon urang rek panen sarua mah. Nyata dagang seblak ini teh payu teh seblak teh nyata butik teh. Kamari kana seblak itu. Heeh, teh dagang basreng ka bangkrut. Untungna mah awak ngagedean gitu teh begitu. Kamananya salaki urang oh itu geningan. Ajedog gue kitunya. Kenaon di dinya ngajedog wae. Naon mah. Diuk kayak naon. Budak hayang jajan. Hayang jajan. Itu we ngajedog. Ya orang jual ayam, si jagur orang jual. Tuh balik-baliknya. Kayak bakal balik. Enak jual ayam sekian deui ka eta tah ka tukang sampel. Bieu si keme dayang ayam minta ayam tadi bere kurang. Kurang dijual. Tuh ngajedog kitunya mamantes maneh. Cicing di saung. Ayo yang ngurus ayam atuh kayak kalem sabar. Geulis sabar. Ya sabar balik. Ayo nama balik. Cicing we kitu.
Aing ka mana? Ieu neangan hayam. Budak hayang hayam. Kemana? Mang, urang teh euy keur butuh hayam, budak hayang hayam suga anu dek ngajual. Keur naon? Budak hayang hayam mah. Kunciteun uruskeun. Lain mah hayamna teh nu keur ngadu Oh, anu badag gitu mah hayam teh. Boga teu nu kitu mah. Kala asa aya di imah deui. Asa aya hiji mah. Aya nu kitu, tah mun aya nu kitu mah. Jual ka urang nu Siap, mahal siap, mahal teh nya. Kade. Tungguan di dia. Siap. Orang di nyokot ka imah. Oh, siap Heeh. atuh. Kabenaran euy. Mumpung geus sikis moe ku aing. Pau hayamna. Goblok. Anu butuheun, mumpung anu butuheun. Lumayan. Euy. Sikis moe na euy. Mang, kade Mang. Aya hayam teh tah. Wah, benar ya. Pokoknya. Iya, hayam ka hayang urang pisan ieu nu ieu mah. Tah, nu Wah, kieu ieu tah. Wah, ieu mah bener. Pokona mah hayang teh anu nangtung we. Wah, Geus, bener ieu siap. kieu nya. 200 lah. Mang, ulah 200 atuh. Udah tempuh hayamna ge wah gagah. Paling bisa urang mayar 100, Mang. Ieu. Hayam nu ge mekar. Baiklah, ieu mah orang ngajuan trotannya kasih Mang lah. Heuh, bayanya. Bayar duitan dulu lah. Tinggal aduh, bojorna ge ampul-ampulan kitu Iya ya. nya, indah pokoknya. Kudu 60 nu kieu mah. Sampai atuh gocap Aduh, mantong atuh. baiklah, geus we. Ya Mang, nun pisan ya. Tunggunya. Siap, Ayo, siap. Heeh. saya rek pulang ya lah. Ayam hade kieu euy. Ah, ieu lamun dibatur hargana pasti 500.000. Bager euy bener. Ah, sakitu mah aing isuk teh mun butuh aing ka sieun deui. Aing dijual deui ge 500.000. Pasti tereh ieu payuna euy. Aing panas dijewir ya. Kurang pemajikan cungur teh. Lamun aing teh inget ka budak ku aing. Alung teh enggak kolot teh kada. Aing pusing nyotel hayam lah, jual hayam pakai nyandung. Aduh. Hayam aing mana ieu euy? Aduh. Astagfirullahaladzim. Aing ka mana ieu hayam? Duh, bawa-bawa ieu bebangok si kemet dia si cungur teh. Bagong si kemet tah ku aing geura awas si kemet ku aing. Deulekeun sia pangi ku aing. Titik sia. Lumayan, aja hasil jual ayam teh. Aya kerok samingguan mah. Karena main ayam aing, untung sikis moe. Tah sia si kemet tah. Hei. Nah, anjing. Halo,